Kemana mana? Oh iya, abi beri ka warung. Rek meuli naon ka warung? Ih, pugu abi teh bade meser kopi. Anggepun bapak di bumi. Atau buka duit, cek nopo duitna sakumaha? Duh, aing mah duit dia duit. Pugu eueuh. Kieu teh ngan aya 2000 ka jeun. Sia nopo. Miskin teh atuh sia, Jang. Ji atuh eta ngan 2000 na ti bapak. Pulangan atuh ngan sakitu-kituna. Kumaha abi meser kopina? Sama mau kudu pulaan ku sagala. Jong ya pulang ya, jong. Nuhun atuh anya. Oh, jong. Si Agus euy. Kunaon eta bunget mana? Mun lecek kitu jiga dompet lepet. Puguh ye. Tadi lapak aing diobrak-abrik ti burit. Kumaha ye? Lah, satu nganding ngabrik lapak mana? Eta si Puloh anu kamari basa dagang somai. Si Puloh. Heueun basa kamari. Lah, geus ku aing isuk dikontro ga ditu pokona nama. Pengontrolkeun atuh. Heueuh. Nya, Siap. Nah, maka bener-bener tinggal aing diobrak centang muluna. Centang. Tapi kira-kira aing aya duitan eueuh. Ye, gampang masalah duit mah. Engke ku aing diberian sih hayang sakumaha wae oge. Nu penting mah aing aman we. Aing soalnya eta duh si Puloh sieun aing. Oh, siap. Mana mah tarima beres we aman. Aing Pokona mah Pokona aing mah si si Puloh ngadi kitu tah pokona mah diletek. itu Semua orang teh. Aya namakan muncul kopi geus anggeus. Heeh. Tah kebetul naon ngaranna teh? Urang pan di lembur teh boga ieu, boga non boga biasalah gitu kaulinan di lembur lah. Loba jawara gitu, loba jawara. Ya, lain masalah jawara gitu. Ya, salah gitu beureun apal sorangan di dieu. Kos ente we gitu di dieu lah gitu. Enakan ku sabab mutil kopi geus anggeus. Urang erek balik, majakeun teh kilu. Siap saya lu. Urang hayang pokona mah hayang di dieu teh hayang beres, hayang aman pokona mah. Ku sabab urang karunya euy, teuing kita enak eueuh kabarna. Si eta ge babatur urang ge kitu si Agus, eueuh kabarna. Ting kumaha urang nomor eta kahapus manehna eueuh. Manehna kan eta sejuta ku aing sabaraha nya, sabaraha warung lah. Sabaraha warung sih non, dagang-dagang lah segala gitu pokona intina mah loba cekelaneun. Ya, Urang mah di ya, ditu. terus? Urang hayang beres gitu maksudna itu teh. Di dieu kan geus anggeus ieu. Lah geus beres gitu nya. Lagi aing gawe naon di dieu. Aing geus anggeus mah ngajagaan kopi kebon kieu aing di tempo. Lah, ilah ilah. Bagong wungkul aing mah. Bener teu sanggup aing sia hari teh ngomong di loba babi. Baheula mah euy. Urang teh ngaji nya. Urang teh baheula mah ngapalkeun. Heeh. Iraha urang tobat. Tobat. Tobat lain tomat. Ieu mah leutik bareng, gede jadi preman. Sarua deui. Aing sebenarnya masuk kadang-kadang mah euy. Mikir gitu hayang tobat, hayang bener kitu nya. Tapi dah eueuh mere duit. Bener teu? Bener. Jadi kumaha urang ayeuna? Enak Lanjutkan. we. Lanjutkan we ge kana. Ere kumaha di tobat mah. Tapi euy ngadenge-denge. Ngadenge-denge nya. Guru ngaji urang, Aang
baheula keur ngaji, kan naik haji. Anu manting paneker baheula gitu ke urang. Heeh, orang yang pernah gitu. Naik haji. Entos terus naik haji anu terus berangkat. Oh, Tapi ayo urang mah doakeun, mudah-mudahan mah sing janten haji anu mabrur. Ya kan? Ya. Mudah-mudahan sing sehat. Ya. Bok kitu bok kumaha ge da. Eta teh guru urang. Urang teh Meskipun galaknya. sok sanajan preman ge, urang teh kieu memang sih jauh tina baheula urang teh asal jadi kiai, asal jadi hajinya, asal jadi naon gitu bener gitu nya. Cita-cita orang yang jadi ajengan tuh. Karena jangan jadi ajlengan ya. Malah aing bingung baheula sia teh kieu. Oh, bewokannya? Akar huntu lain bewok. Akar huntu lain bewok. Ada. Bewok malus ting bagi sia mah. Ulu botak juga kentang sia bener aing mah. Tapi heueuh da di dieu mah. Botak-botak ge payu kanu geulis. Aing can. Dunia nyata mah can aing ge gitunya. Dunia maya mah geus. Tapi memang di dieu sorangan dihormat gitu ku baturnya. Nya gitu teh aing ge di lembur mah gitu. Oh, satu nu nikah saya ke saya di sini preman disapu lah. Sarua di lembur oge. Dimimiti preman nu kumaha bae oge ada can papanggih. Aing geus mah sieun oge sih nu baheula-baheula mah kitu. Hai di lembur aing premanan ieu dikerangkak saeutik bae ge. Kepret ieu. Henteu. Kumaha? Heuh dikepret tah mah preman nyium sih mah caprak. Karena memang perjalanan jauh. Isu teh urang teh can packing. Untuk urang ada packing nah. Beres-beres. Oh. Rapi-rapi. Terus can di leuweung ge balik ka lembur mah era gengsi ti ter preman aing beure. Nya. Kurang beres-beres, pokoknya datang ke imah gitu kan. Ente ulah poho. Ngigil batu. Tuas. Lain teuas. Kan sia penyakit sia teu leutik teu gede sarua. Lain. Mabok. Beli antimo. Ari bir diinum, antimo oke era kan. Siap. Balikan. Kos ini. Aing ngeri ka kandang. Harinya nih erek berangkat moal. Ayo Ayo di dadaku ti tadi batu. kapan gari ke lah orang teh yuk. Berangkat. Oh, dek mode. Gerak. Kantong. Dilana. Aduh, capek nak, aduh alhamdulillah geus nepi oge raja desa. Telepon. Burit. Nelpon lah ya. Kampret. Mana buatnya? Lo ya? Teh HD bener. Terus kumaha teh ngojek? Kayak aing balat. Kurang ajar dibutuhkeun mah teh HD tadi aktifkeun awas bak ku aing datang. Halo. Mana? Batang dia. Rajasa biasa. Deket yuk toko Haji Sodik. Yes. Siap.
Mai orang ini. Tuh. Alhamdulillah amat saja. Opatan. Opatan mana heuh deh. Tenggel mah ya? Hah? Tenggel mah. Hubungan. Ada kuat, ada Anterkeun. opatan kieu mah. Mal mahi. Anterkeun lah ieu. Biasa ka tongkrongan ka ditu. Pokoknya make urang bareng lah ka tongkrongan Oh, biasa siap. ka pos kadinya. Siap. Cuman eureun lah di dinya nya. Eureun posisinya kan tak apalin di orang Bengkulu, orang jauh, babaturan. Saya sih bisa dipercaya ya anterkeun. Iya pasal bayaran Urang gede bae urang Ini mah. geus loba urusannya. Nah. Oke siap ya. Sok, ayo. Siap dulu Ayo. kemana? Berangkat. Anterkeun ke tempat biasanya. Oke. Iya. Heeh. Hubungan itu hubungan. Benar. Aku di dia tempat tongkrong nasi sawah. Aneh-aneh wae gitu. Geus mau stres pikiran ngerti ini anterkeun. Ada itu. Anjay. Atuh lempang. Tukang ojek sialan. Aduh. Belakeun bensin. Di ditu aing titah leumpang ka kena gratis. Lain ya bener penongkrongan ente ya. Di mana? Di dia. Ieu tempat di mana urang karumpul yang babaturan keur pas erek malak. Oh, jadi di dia ente kumpul mau kalak teh. Heeh, di dieu teh tos di tah urang mah di ditu posisi mah di tonggo. Cuman kan eta karena kurang ajar. Aing kudu leumpang ka ditu deui. Jauh kene jauh. Hah? Jauh. Main jauh leumpang Mana? Aing jedek-jedek leumpang ayo. Anjay. Hancrit bung. Aduh. Iya. Tarik atau tanah? Iya tarik, Bos. Sip lah. Dul, nean hakadun juga yang lapar ya? Nean ka mana atuh, Bos? Ya ke warung atuh, maya ketampian mah. Sama masukan burung jang. Mana atuh duit ka dieukeun? Nanti naon atuh duit. Berurang teh preman, malah kali itu tunjung. Lah, Bos, urang sieun papanggih si Agus, kumaha atuh da urang teh sieun ih. Muan jung, si Agus mah kumaha cek aing we jung, mujakeun cek aing. Oh, nya atuh, Bos. Bro, Malah ya, emang dia? Kemana? Kartu nang warung. Iya. Ayo.
Arek kemana mana? Eka mana mana? Reka warung. Oh, berarti siapa boga duit? Mana ini lo duitna? Aduh, kurang ge dititah aku bos ulo, ieu ge. Sia ditetanan ku sarangseng. Malak tek meuli. Titah malak. Bejakeun ka bos sia, ulah wani malak di daerah aing. Ieu wilayah kekuasaan aing. Bisa dikepret ku aing sia, mun sia teu narima. Bawa si pulona ka dieu, ku aing didaguan di dieu. Oh nya tuh rek dibejakkeun ka bos ulo. Eka mana? Ieu teh naon deui ih. Aing hayang udud. Sia boga duit sakumaha beuka diekeun. Eueuh, duit pisan ieu teh. Sia masuk wadul anjing. Eueuh ih. Sok. Ya, Wah. Iya yo. Duh eta. Juk sia balik lah. Ayo jalma kemana ini latih malaknya? Boga anak buah teh banget serem. Ari hate Hello Kitty. Itu apal enceng geus lapar ieu teh. Duh. Dari maneh kunaon? Meni rumpatan kitu jeruk jurik. Mana kana? Haruh, bos, apes boro-boro ieu malak batur. Lagi aing nu dipalak lah. Saha nu malak sia? Bejakeun ka aing. Itu si Agus jeung nu ditato aduh. Hah? Si Agus, ayo samperkeun nya aing. Nang atuh nang. Orang mabuk cek kieu euy. Lieur, Jungjungnya. anjing. Lieur ya. Anjing baru lieur kieu euy. Dimasukan sitron. Anjing lieur rasana. Banyak. Jegan. Tuh, si Agus tuh. Yap samperkeun, yap samperkeun. Cicing sia cicing. Nanaonan sia malak anak buah aing. Tukang somayo wanianan. Tadi bener sia malak anak buah aing. Lamun heueuh kumaha gitu. Sia can apal aing ayeuna. Ieu tempat kekuasaan aing solosok macam-macam sia, macam-macam ka aing. Sia wanianan ka aing. Aing di dieu duaan. Sia mah duaan ge jeung Hello Kitty. Sok kuat sia di dieu naon? Sia wanianan ka aing. Ah, sok sayang kumaha nya aing. Si Ekwani ka aing. Hello Kitty sia geus rungkad dadeuleu. Ekwani sorangan sia. Sedangkeun aing duaan. Sok. Giliran aing ya.
mah ieu. Ah, aing nu kieu mah kecil. Ah. Nah, udah tuh sia teh.